sugan oleh-oleh. Sugan kedua teh. Nah sepatunya muka seueum muka di pantai. Muka di toko si mangka dia. Karena kadieu teh sambil si gaduh teh jangan sebelah ieu. Oh sebelah Ibu Ani, Kampung Pasung. Oh palingan. Teh gaduh soalna. Oh ayam. Ya pemaya kembar teh abdi ka dieu teh nya. Aing beuteung lapan ngarisan encan ieu teh. Teuing kumaha ieu lalampahan. Jeung di ieu we ku indung barudak. Jeung di kunaon ya. Jeung dari tarima maksudnya gitu. Sugan aya warung, neangan warung, ai can ngarisan beuteung teh ieu lapar we. Beda jeung loba duit. Beuteung teh wareg. Das aya warung nih kan sugan nih. Aya oh anjing teh kacamata teh dipake meureun ngaruh dia. Aya teu ngarisan wae atuh nya. Ka warung lah alhamdulillah aya warung ieu. Teuing warung saha ieu. Katanya ada pinang nih tapi ieu motor aya 2. Gampang. Saya kopi teh. Kopi hideung teh semang ieu mah nya. Kopi hideung teh. Heeh. Aya make kaca panas serem teuing mentek dibuka bisnis stasioneun boga warung. Kopi hideung teh ngeso teh judulna mah can ngararisan. Ai can ngararisan beuteung lapar wae anina teh aing. Kopi hideung teh semang ieu mah. Anu meser beas teh. Beas sabaraha ayeuna segelona. Teh mun wis budi. Ari ngetosan kopi teh abdina cai keula teh di dieu teh. Teh sasahan anu lagi untak tuh Korea. Heula ngetosan kopi. Teh daya nu balanya beas. Kopi hideung teh semang ieu mah kapal api. Ulah kapal cai. Aduh, balanya ke pasar beakeun segala rupa. Kumaha isukit bala dagang teh aduh. Untung aya stok di imah. Kedarangan isuk sugan we. Aya warung geuning kebenaran nih orang ngopi heula. Kebenaran si Alba. Yang luar. Mah di mana? Biasa semalanya teh. Tapi itu barang bawa nih banyak. Cenah kosong cenah balanya teh. Aduh, ampun. Kamu sebalanya aja. Kayaknya tabah teh balanya keun arareueur beakeun di pasar ieu Bang. Tadi nama balanya keur isukan. Oh balanya mah. Tapi nah teu barang bawa. Nyata teh talutup Oh, di pasar teh kunaon teh mau. Itu untung aya stok oge di imah itu. Aya nu dagang di imah aya. Aya mudah-mudahan sugan aya ieu ikhtiar. Aya dewek mah ieu teh ngeso. Pan kopi heula mah. Dan udah disiapkeun di ieu mantap bener Bang. Geus deuk barang-barang kopi. Aing ngampik teh Bang hampura. Da waktu geuningan wis kapepet pisan ieu teh rusuhan ieu teh. Oh, ai kitu naman ai persiapan keur isuk dagangan sugan. Wah, hampura Wah, ngopi heula aja. Moal atuh nuhun pisan bae teh. Waktu isuk dari persiapan di keur dagang ieu panah kurang teh. Kade hati-hati di jalan. Banyak. Teu beunang banyak. Besok hati-hati di jalan. Tong jalan ka tukang ka hareup tinggal 5. Ya. Parah ya manuk teh. Tadi mandian ongkong ieu. Kan bae si penelawan dia. Alhamdulillah. Hati tenarima tingkah pola salira gimana rasa goblok lagu eta tapi nyerayan hati duit teboga anjing baringung sugan kaditu kebelah ditu ulin si bos keur nyating manuk tadi teh ningali teh sugan dititah arek ngadu manuk sugan disetting bawah ayeuna kan keteng si bos sugan minta nyating manuk tumarima karena takdir Korea melakukan eta wae aing sugan waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil waktu ku deui lagu selalu ieu lagu eta mah aing mikirna geus we nama kasih bos
sugan ayah gitu di terasna kopi rokok sugan ayah sugan ayah kasih bos kernyeting naon ieu lain si mocong corang bae sugan naikeun kucing corang gacor kucing corang mah nyeting manuk naon bae nya chattingan geus meunang ya mah si mot naon kucing corang naon kebenaran mah kali mas bos ayo kali sakedeuk ya bos kali sakedeuk di mana biasa itu lain kali sakedeuk simut kali sakedeuk naon ya naon bos oh lain rek ini aya perlu ini kemana oh biasa we yang barudak gitu lain miape manuk oh siap oke bang marabankeun nya siap oh ya perlu ya omat ya tonggal mana ieu manuk naon ieu biasa geus jalan ieu manuk wah ati mah halus atuh jadi ieu mah siap oh lain aya perlu heula itu pangjagakeun ieu oke orang kurang di settingan gampang heeh omatnya siap tonggal mana kare ieu si eueuh siap nah mas tuan kayak balik ti ka dieu siap anjing haus manuk nage euy cingan jaan teh cingan bae tadi dari ieu setting kocong corang batur mah ku simut imah kocong corang kaream bae suga naikeun kocong corang gitu dan kieu mah mungkin hanyir setting dan we haus cingan bae dan kocong corang macet meureun si bos manuk teh ieu yang awal duluna banyak suka dibawa pantai sisuk daik daikeun ke hanyireun cangkeul bari nungguan settingan manuk geus pas isu ini boho si bos entah ieu entah kopi kerokok aing karek nepi mananya sugan can jauh gitu aing ku aing dibari kitu ka ditu bae can jauh meureun sugan bae ini teh aing ka warung lah asuransi bos sugan aya keneh ieu da kembang nang geus teu boga awal lagi hoream ini teh aing ka warung cong nyusuan si bos bae sugan aya keneh telepon eueuh kuotaan ieu kan uluna ge aing bae ini teh sugan nyusuan si bos kopi kerokok aing coba naon masalah can bebenangan gan radio aya ieu da ka imah mah anger kudu barang bawa duit cek leutik tapi can ngararisan duit can menang aing teu ditarima we bari ka imah teh teu ditulakan pantona ayeuna mah galalak polda ayeuna mah galalak sotu boleh sugan jeung sugan padahal molo tapi aya manuk kadeu teh soal baturna teh baturna teh areueuh tapi ieu manuk lobang duit can menang ayeuna lamun dipaling ku aing haram kena soalna cik ustad dina 40 beuting doa kurang diterima tapi da anggar butuh duit aing dapat teh dipaling ieu manuk kadeu teh areueuh jelema na tigana ieu jelema beunghar ieu teh aneh motor aya tapi imah dibukakeun ieu ambur aya mah di ieu di bawah ku aing mun bae da cik ustad mah 40 penting cenah doa mah didenge tapi da ieu mah halal jigana mah daripada aing dek dicairkeun ieu manuk daripada teu moal duit ka imah cuma engke we naon da hade ieu manuk teh jigana ieu baik kumang ke we si Cupli si teh butuheun manuk teh ngarep-ngarep sugane cair ieu ya hade ieu mah ieu ngawuran teh beli rokok aya teh duit loba beli rokok heula we ka Panawa masih rokok head-on teh gitu sama we di dia lah kan ini Cupli saya ada butuhan manuk kita can bebenangan duit itu aing sugan we kebenaran sih jualan manuk ini dari kebebenangan di manuk saya hadi ieu manuk na kita tinggal we geus menangna ieu geus 2 kali kita haram teh bener mana gue pengen aya rokok jadi tadi
Lain bisa yang ngidar pati bebenangan ngeso duit. Kakak menang manuk we teh. Lain ieu rek piagaman teu. Ieu teh pis mun percaya ka dewek ieu teh geus menang 2 kali. Piagam aya. Lombana di mana ieu? Lomba di mana? Loba teh mun teu salah mah di Ciaruma. Anu di suka pakir aya. Jika meninggal piagamna aya di Canak. Aya di kawan nyata aya nama. Bener tah. Pis ieu pis tah. Piagam nama. Tah ieu anu mahana mah nu hade nama tah. Nah, apa? Benten di Nusanes ya? Pane dewek mah teu apa da dibere ku panitia istilahna. Tapi asli ya gacor manung. Oh, ieu mah nyadalang ge atuh please. Asli teu berang penting ge nyada wae ieu. Nah, mun subuh teh nyada teh. Jadi ka sabaraha? Mah, Ai dewek mah please ieu supaya aya jangan seren ka imah we. Karena ieu ngeso teh bebenangan. Kembangin teh 2,5 dah. nawar we atuh 200. Bebas tapi sopan. Nawarna sabaraha? Ya betul Pak. Nawarna sabaraha please? 200 bah, aduh. Hah? 200 aya ke 200 bah. Hah? 200. Ya, Please ngeuseuh ting-tingungan ka dewek we. Bener. oh deui bah aslina 200 tuh. Lamun 2 salawe mah tadina salawe jang ka rokok, 200 jang number Taya deui aslina. terbaik aya udah. Sumpah ya. Asli. Tapi ya benernya gacor. Oh, iya mau gacor barang penting ngomongan pada mun subuh ternyata Di Canak bah. diriseun. Ini terlalu lumbingan tuh, guys. Ya bah. Ada di tulungan. Oh, siap. Di tulungan. Enak mereka mana? Balik ka ieu mah duit geus menang. Ya, Pan kau siap. menang duit. Siap Pak. Ya jeung udutna ieu teh. Oh, atuh mah nyanak we atuh. Eta sabatang Ya, sok Pak. jaga-jaga jam jalan. Abis itu pada mau nongol. Jauh-jauh naik nama ya. Duit geus menang. Cuma dan bawa balik ke lawe mejong-jong dan uang setting lah manuk teh gacor cenah. Uang setting lah. Asal malam manuknya ikan tuh cicing wae manuknya manuknya diperhatikan asal malam ya aimun gacor mah pematukna bergerak gimana cicing wae ceng angge di trek cicing manuknya bawa aing katipu ieu mah kecolongan hanggeus ieu mah bener bawa heula sugan we panggil di jalan saha Kecil aku gak mau yang mungil-mungil. kabenaran aya amamat ieu aduh matu butuh manuk teu jual mah manuk Kucingan kak. Asa. Paling. Atau dia. hah Kucing belah itu. ayo Kucingan. Oh. balah Situ ngerti asa doang. Yang sabaraha ieu manuk teh? ieu meuli teh nya 7.500 meuli teh bae 2,5 jual BU Oh, baik. Enak manuk kurang dibawanya. heeh Copot teh di nu ngajual tadi dah ya manuk kurang iya mah. Manuk kurang ieu mah copot di nu ngajual tadi manuk mah. Bae aing kudu ngaluarkeun deui biaya, manuk kurang ieu mah. Aduh. kelak Bawah ieu aduh ieu orang tuh ieu aduh aing kumaha Tayangan nu tadi nu ngajualna sok aduh tayangan yang barudak sama kabaran. bener ieu Manuk kurang ieu mah. Dek di setting dek diadukeun isu di pamentasan. aduh aing kecolongan naik ieu mah anjing Awal. aing nasa kecolongan ieu mah rampung Aing manuk geus payu mendingan ngebaso we na heula. Da geus hasil duit. Ngeso teh bebenangan haroream. Aing. aduh mah Apa mah? Mari mas jalan dulu. Bang abang. Coba.
Besok mah Emang sabaraha? amang gocengeun emang usahana keur goreng mah. Baik. Gocengeun emang. Usahana keur goreng ieu geus ke kebenangan kalau hujan ini Ah, ini mah musim hujan geuning bahnya. Cing lada mah soalnya itu hujan tiris. Baso naon mah ieu namina mah? Boso ikan. Oh, baso ikan. So ikan, Bah. Seger, Bah. Cing lada mang. Dua senok ya mang. Ada heeh. Beti berasare. Buat, Bah. Segernya banyak. Rosen si Dede eta. Cicing, Bang. Oh, Dede. Mantap, Bah. Rosen teh nya. Iya. Terus di mana, Pak? Ngider sia, ngider. Ayam, Bang. Ngider ngesol. Alhamdulillah aya we ja. Ulah aya teh buat ngejual manuk ieu. Heeh, da ngesol mah teu beunangan ge. Rosen basona mah baso Mang Peri di Kampung Pasude Sakatapang. Rosen keneh maksudnya. Awas, Bang. Alhamdulillah banyak. Halo Mang, Mang. Ada mah dewek dek balik we Aja ka dia, Bang. Bang. Ngebaso ngeus, nya duit mawa jang ka imah, gitu kan? Pan, kaspon heula ieu. Heh? Kaspon heula, Pak. Kaspon heula, kemarin Pak. Tahu apa? Ngarisan ya kita ngarisan. Kan bae atuh lah, Man. Sampurna mah, yang bawain ka imah ya aya duit mah. Apa? Heeh. Bae man ke deui Mar, ke dia deui Mar. Aduh. Jangan baik. Ayo atuh. Tangan ke Mang Damar lah. Ayo. Plus orang tangan we ke Ayo, Mang ayo, Damar ayo. we nama. Sugan we Mang Damar nyahueun gitu. Ayo nama. Bapak. Ya, yes. Assalamualaikum. Salam, teh tanyakan ke Mang Damar. Assalamualaikum Mang Damar. Waalaikumsalam. Ninggal si Bahliwar teh. Tadi teh ka dieu. Bawa soal patuh. Mau sepatu. Oh, bener berarti. Mesti dia. Takut teh ka mana tadi teh da. Do boro-boro mayar ka dewek oge di kumaha si Abah mah. Oh, kasbon tadi. Kasbon aduh gede. Aing pi omongin wae. Ngalarisan. Aduh. Manuk itu malah abi kaya. Kebeningan. Ya tuh, nanti itu mah. Mar, pengen heula. Ayo. Oh, ulang babarangan tuh lama Ini ada asbonnya. Ayo, Ayo, tuan pusat. Ayo, tuan pusat. ayo lah. Terus pedang lah kak. Sama juga sudah ayo. Ayo, Bang. Ya. Ayo tanya. Ayo mun kesalahan we. Gimana nih? Oh iya ya, manuknya ciri lah. Ayo gimana? Dengan sok tes gitu orang. Kebeningan itu. Terus doang guys. Ibu. Bah, dan bah. Bah. Ayo ya. Acara luas. Nah, iya nya. Tah, iya geuningan aya, geuningan. Aya naon? Apa ieu, Bah? Aya naon? Manuk. Acara luas aya naon? Tare Tare sare. Nawarkeun. Tah, ieu ti Abang tadi ngomong teh. Aya naon geus? Iya, nu bogana manuk teh geuningan. Pak, urang kumaha? Di paling Ah, salah. kayak heula, kamu lah teh kedek dek sare ngelenyap, teh kedek ngelenyap. Oh, balas teh manuk urang eta. Duit di mana, Bah? Ayo kan orang kieu, ayo maneh hampura. Ya bakso teh maya Ya, sama. ya, Terus kumaha ieu? Kumaha? Geus baca baca duit we. Kumaha tadi teh ya kan eueuh. Ayeuna jang pamajikan jang sore. Pan urang ibet teu mun teu bonangan duit. Manuk urang kan eta mah. Tuh, Bah. Kumaha ieu? Urusan ieu. Aduh. Aing mah. Kumaha iya iya. Ieu. Lain dari tadi nama jang saran ka pamajikan. Kumaha itu carana atuh eta manuk urang. Lain teh dewek mah teu Aya naraon ieu? Iya. Apa mah dia dijual ka si iya si Jupres. Kumaha aturanna ieu mah? Oh, tadi pepekan sama nih. Heeh. Kami saja pok itu atuh. Tah ieu nu aslina nu bogana si Bos. Iya. lain manuk maneh lain. Ah, manuk si Bos dipapikeun ka urang Kade. Ya kadewek teh mayar mah. Bakso si Abah kumaha cenah ngarisan. Aduh, cokot duit mah tuh. Sok jual sabaraha? 200 tadi teh. 100 tadi teh. Bae cokot deui duit mah. Lain kumaha tadi nama jang pamajikan teh setoran. Udah kumaha deui, Bah? Aduh. Sil teh dibere teh nama. Udah cokot-cokot duit mah. Ya. Cokot. Heh? Cokot.
Bos, Ini kumaha yang bos? kote duitna. Jadi kan kewajiban. Kan jamikeun kemari. Di kamar untuk ini. Di setting. Dilaporkeun ieu. Ini saya bos telepon. Laporkan ke salah. Telepon nih bos. Ada duit yang geus dibikeun. Ayo, paling. Kumaha ieu urusan ieu? Saya telepon bos lah. Telepon. Telepon naon ayo mah. Ada yang sakti jemnyata. Iya, ayo mah. Telepon nih bos. Ada yuk lah. Yuk lah. Telepon nih bos. Oke, orang telepon ke orang. Sok, telepon. Telepon ke salah. Pak, di mana Pak? Oh, mohon. Sampai Yusuf. Kawan doang. Mohon. Sanis ya. Pencurian, Biasa ya. mah sekedap kali atuh ya periogi. Pencurian bang, kade. Sistemnya iya. Oh, siap. Mohon, Pak. Mohon. Siap. Telepon saya. Halo. Ya, siap. Ayo meluncur kalinya. Ayo, Kesian soalnya kieu. Ayo naon? Iya, kenal. Ayo, iya Pak Yusuf. Mau manuk. Bagus bawa sekalian kan itulah. Manuk di mana? Tadi. Oh, iya. Iya si bapak yang di mana gua apa kalau tahu apa nih? Tahu si bapak ya. Mana? Bawa kudu pukul dulu. memang bapak sok menang. Semua dikasih. Kabur kemana? Iya, kita bisa kabur sih. Kabur kemana? Kabur pak. Sini awal. Kayak ngelawan kumaha? Mana pergi? Di bikin nih. Kita akan belum manten. Canggih kadang sebenang manten. Karena jangan start kapagikan 200.000. Bisa jadi bere. Jadi bingung ya, kumaha. Kamu sekali-kali dulu. Orang yang kadang. Jadi dia sedihnya